anu antuk na bakat digubrak kana jurang kamalaratan hirup ya timalan urang pada saling hampura we komopan basa umum geus netelakeun eueuh dijimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya pramudita ieu iwati saling hampura antara urang jeung urang ya timalan dihampura ngeur atuh sabalikna teh eyang kumaha hampura tina dosa gede tur dosa leutik tina dosa anu dihaja tur dosa anu teu dihaja dina mangsa eyang masrakeun kanyaah kanu jadi incu khususna hidup Arjuna umumna Pandawa pasti loba ti gejebur saur ti soledat letah langkung saur bahe carekna geura hampura ku hidup sabab tadi geus disebutkeun eyang teh geus kolot samohon tanda-tanda pimaoteun numutkeun pandangan syariat geus nyara rampur geus narembongan tanda-tanda pimaoteun teh kasep batur eyang anu saumur-umur maturan ti mimiti gubrak ka alam dunya geus loba anu ninggalkeun ti heula samohon model huntu loba anu ninggalkeun ti heula kira kiwari kari lemongna rasa dahar baheula madahar naon wae karasa nikmat ayeuna mah geus ngurangan kanikmatan dahareun bisi ieu mah tereh-tereh rungkad jaringin diburuan anu nganung harti raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana geura hampura ku hidup sabab naon bisi jadi hahalang bisi jadi rintangan di mana eyang balik ka yaumil akhir dihapunten eyang dihampura dihapunten bagja kasep ari geus dihampura kudu jadi incu mameureun hiji-hijieun catri kumaha sepuh molongpong jalan ka gedong telo moal loba teuing pertanyaan di yaumil akhir laras kula nuhun atuh salajengna ieu teh kaula aya kaperyogian urwa kaula dumungkap ka dieu hokenana tenang kula nya sewe da sore kene laras hujan geraat eta ari eta di tukang teh saha nyempon cobi Pirakula yang saha apan ieu teh kasepuhan Kakang Semar Badranaya dulu itu eta teh si Olot bu itu Kakang Semar keur mata kaula teh geus lamur nempo nu jauh teh katurug-turug Kakang Semar cicing di juru ari kulit hideung atuh ngageblek dedeuleuhan teh ai sugan teh kalangkang Arjuna kapayun sabda palon linggihna kapayun kang kapayun wae aya selecan adu aya anak tapi nodama di simabdi pun Semar nampi kana pembagi salira kalayannya haturkeun semah pangabaktos kahunjuk panjenengan juragan sepuh ditampi nuhun Badranaya atuh kalihna teh tabok pilih kirang tata kirang titi duduga sareng priyoga cologog sareng sajabina malum ciri sabumi cara sabdesa Jawada tutung biritna sacarana bilih aya cara nu teu sapuk sareng mamanakan salira muga salira kersa ngamaklum aya anak muga kersa ngamaklum saling maklum Badranaya lain kujag-jag wae
Kayaknya panginten di sim abdi mah seueur olahraga panginten sieun. Seueur uncat incid ka itu jeung ka dieu. Semuhun. Ka mamana teh di sim abdi mah leumpang we. Nya ulah. Ti Bantar ka Tarisi teh leumpang. Ya tara kana ojek. Kadang-kadang nepi ka Cigintung oge nyeker we. Uwa makulan. Nyimpang heula ka Majingklak di dinya. Tara ngangesendang. Tara. Sacara teu langsung panginten di sim abdi teh olahraga. Semuhun ulah. Ka Majingklak pernah kantos. Kantos ulah. Mapah we uwa mending. Ka Cilongkrang, ka Malabar, ka Salem, Assalam uwa mending. jauh atuh eta mah. Kadaya luhur ka Mergo. Oh, nguriling di sim abdi mah leumpang we. Sacara teu langsung di sim abdi teh olahraga. Dah semuhun. Tara kana ujag, tara kana ojek, Sepeda. tara kana nggrab-nggrab, Gaduh sepeda listrik itu tadi ange uwa mending. gaduh sapeda kumang ge dijual ku si Cepot. Jual digadekeun. Atuh ieu teh di sim abdi teh jajab tuang putus saurna aya kaperogian. Oke, nana. Leres. Saat sana hidup Arjuna ngabejakeun pamaksudan poe ieu datang ka hareupeun eyang. Payus tur pantes. Ieu waktu dipake merdih kana asihna Gusti, munajat kana kersana nu kawasa, cinekna ieu waktu payus lamun dipake syukur ku urangnya. Leres. Timalan leres nu. Naon cenapangna manusia di dunia kekeh diwajibkeun syukur ka kersana. Cobi ulah. Nyangakeun Semar, mangga nyangakeun sepuh. Pangna manusia di dunia diwajibkeun syukur ka kersana teh hiji parentah numur bengalam. Leres. Kaduana bongan manusia keneh anu mika butuh kana keagungan pangeran cinekna di dieu manusia mika butuh kana nikmatna pangeran. Tuh geuning. Boh nikmat gede, boh nikmat leutiknya. Semuhun. Timalan komo ieu syukuran teh sabagean tina ibadah. Leres. Anu aya patula jeung patalina jeung pancen urang hirup di dunya nyaeta moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lintang ti keur ibadah. Ibadah mangaye. Jadi sariring-riring dumadi sarengkak saparipolah boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna urang kudu jadi ibadah, lamun teu kitu rugi. Leres. Ya, timalan ngandei same merek ibadah kudu apal heula ilmu na ibadah. Leres. Kedah uninga heula kana ilmu na kudu. Sabab hukum geus netelakeun anjeun ulah rek nyieun hiji pagawean lamun eta pagawean can apal ilmuna. Dah eta. Balikan deui. Cobi ulah. Jadi anjeun ulah rek nyieun hiji pagawean lamun eta pagawean can apal ilmuna. Anda dipikir-pikir ku eyang, anda ditafakuran ku eyang, tong boro-boro ieu ibadah bisa disebut proyek gede ti dunya nepi ka akhirat. Leleutikan ne urusan dunya apa ngurek? Ya apa ngureknya? Tah kang ngurek-ngurek make ilmu. Oh. Naon Semar seuri da lain ngabodor. Sanes kahartos nemejeun kaharti kumaha. Jadi tong boro-boro ibadah tiasa disebat proyek ageng ti dunya dugi ka akhirat. Nala urusan dunya kang ngurek-ngurek ngange ilmu. Bener, ari seuri di si mabdi maka bayang.
upami ngurek dengan ilmu jika naliang nanahaun diurekan Aya bahan kula. asal anu molongo digere Nah, ieu mah ieu. jika naliang irungna gede keureuy tuh jeung deh moal bebenangan di mana ngurek teu make ilmu dina meunang nage kabeneran ilmu anu mana cenah eyang ilmu kimia lain ilmu matematika lain ilmu fisika lain eta ge perlu ngan lain eta nu kudu dipiheulakeun ilmu anu mana nyaeta ilmu anu bakal bisa nyelametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat sindekna ilmu kapangeranan tauhid disebutna sabab samemeh anjeun rek ibadah kudu apal heula kanu diibadahanana supaya teu linglung timbalan tah balik deui kana bab syukur anu tadi di mana-mana urang geus apal kana ilmuna ieu syukuran teh bakal datangna tina rumasa tina rumasa syukur mah ari rumasa datangna teh tina karasa kumaha karasa yen ieu diri sasampiran awak sasampayan umur ngan gagaduhan gablek naon manusia di dunia Boga elok ge ti mitoha urang mah. boga naon manusia di dunia jumago teh asa aing uyah kidu jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan sagala di aku itu imah alus anu aing mobil mewah anu aing Nya eta. pamajikan gelis anu aing motor loba anu aing tapi kadang-kadang teu mikirkeun ari aing anu saha Doh, ieu kula. leres itu tanah anu lega anu aing Uluh itu. lamun kaperengkeun we eta tanah bisa ngomong meureun ceuk tanah teh kieu sia sakedeung deui dileg-leg ku aing Doh. Setanah teh. ieu aing jago silat ieu aing jago karate ieu aing jago taekwondo ieu aing jago tinju ieu aing jago usik tempo mati soledat kana cangkang cau anger labu Tah angarena karak bengkang nih. geuning jago silat teh elehna ku cangkang cau runtah numutkeun pandangan manusia Leres kula. ieu aing sakti kuat ti kadek ieu aing gagah teu teurak kobedog ieu aing weduk ieu aing sakti tempo madatang muntaber angere muncrut Angere ka puskesmas nih eta. leres sanajan awak perega tato saawak-awak tempo muntaber mah sepak Pias kula. pias tempo muntaber mah kadang-kadang diimpus komo teu kuat-kuat ting mah kababayan na teu era tato saawak-awak tapi busiat leres tuh naon atuh manusia teh sing horeng manusia teh la haula wala quwata illa billahi aliyil Adi. daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan numur beng alam Leres. ya timbalan nu matak manusia nu berakal tur berilmu saeutikna kudu mibanda opat ilmu opat ilmu bener naon wae hiji ilmu kawani kadua ilmu adil katilu ilmu hikmah kaopat ilmu sumrah dupi ilmu kawani teh kumaha syun ilmu kawani di dieu lain nganung harti wani nonyok batur lain wani ngagasap duit batur lain tapi wani di dieu nyata wani migawe parentah nu geus natrat tina hukum jeung wani
ngecakeun larangan anu geus natratina hukum cinekna wani karena bener sieun karena salah. Kadua ilmu adil, ari adil naon? Nyangakeun Semar, mangga. Api-api kolot. Nya eta. Ari adil teh nenden hiji perkara dina tempatna. Atawa migawe hiji perkara dina tempatna. Dicontohan ku kopiah jeung sendal. Kopiah jeung sendal bener. Kopiah hargana 100.000, sendal hargana 300.000. Iya peda sendal mahal 300.000 cen diteunun dina sirah. Meureun teh disebut nu gelo mah ku batur. Laras tuh tah ayeuna ilmu adil keur kahirupan sapopoe kumaha ari hak-hak manusia naon nyangakeun manusia teh deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun nganteur kanu sieun ya timbalan jadi leungeun ulah sacokot-cokotna lamun lain cokoteunana ceuli ulah sadenge-dengena lamun lain dengekeunana sungut ulah saomong-omongna lamun lain omongkeunana panon ulah satempo-tempona lamun lain tempoeunana tah dina panon mah loba nu kasinggung ye pang-pangna lalaki tapi awewe ge teu kurang Kumaha ulah. perkawis naon sedangkeun ari panon teh ulah satempo-tempona lamun lain tempoeunana ieu mah lalaki teu kaop aya awewe seksi anu make rok saluhureun tuur di deuleu we tuluy majar teh rejeki tapi bener ketang disebut rejeki lamun katempo nah ari dina bahasa Sunda ari ka teh teu dihaja mode katinggang teu dihaja ditinggang katonyok teu dihaja ditonyok ayeuna katempo bener disebut rejeki da katempo tapi lamun geus nempo kadua kali eta lain kadeui tapi di satiap ditempo eta timuna tina hawa nafsu ari hawa nafsu sagirangeunana teh iblis anu balukarna kumaha ari mata neuleuh ka awewe babaturan urang nu lain ulah teh gemang bawang ieu deui cucungik awewena Kumaha ulah. mun urang mah make baju teh cing balalener ayeuna mah awewe teh make buja ditempokeun sagala rupa leuheung lamun teu pinuh ku singkayo ukiran Jepara omo ABG magening ayeuna kana motor teh ditilu Ya eta. make celana jeans ti tukang teh tungirna kadeuleu jeung renghek jeung naon tutupan ora teh kaum wanita dalemahna lalaki maku awewe mata teh saeutik kaum manoja anu diroga halaku lalaki gara-gara tina pakaian Nuhun. nya ulah ngondang syahwat lalaki dalemahna lalaki maku awewe ya Kubuat ilaha illallah Suka datang ngiring akan eta. beda bijil artis mah dikeprokannya lain keur nunutan oge aing ngadenge nu bieu mah asa dibentar gelap tengah poe ereng-ereng Kumaha ka? heeh ngabahas
wanita ngabahas ngeunaan awewe Wah, kitu-kitu ting menyiniran ka aing wah, nyindiran kumaha ieu teh. beda aing resep nu kitu Eta. manehna bisa ngomong kitu sote geus aki-aki geus kurang gairah geus kurang tenjrag ari aing mah pandeuleun nu kitu teh seger keur aing mah Vitamin akang. vitamin aing mah da aing mah umur atuh kekerek 20 Aduh, eta. manehna mah geus ratusannya pugu atuh lah tong munafik da dikorekan hatena mah hayang teh hayang Duh akang. ngan era da geus aki-aki normal lah ulah munafik jelema mah lah heeh ting aing mah ngadenge dakwah teh lain kala ka cenghar Wah, kala ka tunu hey. Ai cengharna kanu naon atuh? ha Cengharna akang kanu naon? lamun live TikTok cenghar Ah, ya kang. lain naon ketang mata kaing ge teh anu jadi masalah na teh lolobana ngan saukur dina teori wungkul Teori kumaha kang? lolobana ngan saukur dina sungut wungkul bari prak-prakanana eueuh Gitu. heueuh sok lolobana mah jiga nu heueuh ka batur kudu daek bager ka batur kudu daek barang bere ka batur kudu berehan ka batur kudu daek sidko ka batur kudu daek zakat ari manehna ngadagoan pamere batur di PHP-an zakat ngadon dibelikeun jaket garong teh naon sia Eta ngomong kurang karong deh. Naon maksudna? da salah gitu dewek Naon maksudna atuh? dangukeun cek dewek biar di PHP-an zakat ngadon dibelikeun jaket garong Karong kemari akang. dangukeun sedengkeun zakat teh ajangan keur para kaum fakir miskin Ya bener. ari fakir miskin teh pan dititip-titipkeun pisan ku pangeran dina katerangan Kang tos. ayeuna rezeki anu sakti saeutik digubuk bari manehna apa kana agama leuwih ti garong anak buah iblis nu kitu meuleuh Tapi heueuh bener. nya Ya akang. da kabeh ge nu penting mah pembuktian Nyataan ya kang. lain loba ngomong ku sabab sungut hiji leungeun dua teh urang teh kudu loba gawe lain loba ngomong lamun kitu dina beungeut teh sungut aya 8 paek cing loba-loba ngomong nya Buat teorinya. da ieu mah pembuktian ya. Nyataan. Bukti enya mah tong boro ieu lah naon teh panita sekupna leutik lolobana para pamimpin urang komo di astina mangan saukurna sungut wungkul geuningan nya Ya kang. ngan saukur dina sungut jiga nu heueuh nyaah ka rakyat ngan saukur populasan nyaah ka rakyat 5 tahun kali Tahun kali. tempo mangsa kampanye kakara ulin ka kampung-kampung tempo dina mangsa kampanye jika nu heueuh deukeut jeung rakyat nya janji murulu ka rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah geus ngajedog jadi pamimpin eling ka rakyat lain cek aing cek nu lalajo Ya jelas. rata-rata teh nya da rakyat ayeuna mah teu butuh janji henteu rakyat ayeuna mah geus palalinter rakyat ayeuna mah geus ngalalarti nya Beres. nu mata kade ulah ngamomorekeun ka rakyat teh ulah nganggap sepele ka rakyat ayeuna mah rek teu pinter kumaha rek teu ngarti kumaha HP dicecekel ngapoe Ya berita teh. berita-berita aya dina HP ngan kade bisikeun aku hoak urangna selaku rakyatna cing dewasa kudu bisa milih-milih merabi minah-minah rasa nya Beres. teu naon urang nemongkeun rasa kaprihatinan dan demokratis urang mangan kade ulah dibarengan ku anarkis Ya provokasinya kang. nya lebar ieu pangwangunan anu geus luar biasa ayeuna da eueuh deui pihak katilu anu ngarungsak mah Ya eta. kadang-kadang nyoreng kana murnina
demokrasi sabab urang teh kudu artina demokrasi teh harus Pancasilais hartina kudu bener-bener ulah nepi ngaganggu pangwangunan nu geus aya tapi kan aspirasi mah nya komo iwari awut-awutan panagara heeh teknologi mah aing-aing keneh heeh dina TV aing geus bosen laju TV ngomong-ngomong TV kaos nu boga wae TV naon eta akang ngomong-ngomong TV kaos nu gablek wae TV didagor sia ku aing maka jeung aing teu gablek TV waya kieu nya ge kieu aing gablek TV amun akang boga TV cik boga sabaraha ini mah aing mah TV tara gede-gede sain we kumaha lajona di akang lajona cokot tong ku aing teh irit si akang heuh dina TV elit politik nya ngabahas ngeunaan politik kumaha kang ceuk anu ieu gitu tempas di ku ieu yuk tempas di ku itu gitu ari aing rakyat leutik nu teu nyaho politik nolo kieu cilemet teh urangna cilemet we ieu teh ngomongkeun naon jelema teh da rakyat mah teu butuh bau sungut henteu nu penting mah rakyat mah beuteung seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta jurig bejakeun cek aing itu ji da meni rarageg dia nya rarageg anjing deh jurig sieu naon teu kaop diantep ngomong sangeunah naon ngomong teh sangeunahna akang mah sangeunahna naon eta biar ngomong kasar saha nu kasar akang ngomong naon aing ieu ujang anjing barudak kitu ente jangan dulu memponis kesalahan orang lain sebelum ente mengetahui prosesnya. Wah, kumaha emang itu? Ingat, cepot sekarang bukan cepot zaman baheula. Da dewek mah ngomong teh bahasa Sunda. Bahasa Sunda lain bahasa planet. Dengekeun jeding. Jauh-jauh bahasa planet sering teh. Dangukeun dina bahasa Sunda mah aya nu disebut proloh. Naon proloh teh? Ari proloh teh pangantir kana basa. Kumaha? Mode kana dahar. Dahar. Rot nginum. Bener. Crak tumpak. Bener. Gek diuk. Diuk bener. Lekuy udud. Lepus. Lekuy malena teh nya. Bapak-bapak ngerti kan kerja mah. Tuh. Allah dina bahasa Indonesia mah wer kencing apa? Ya. Amir disuruh oleh orang tuanya memberi rokok ke warung. Dirik-dik pergi apa? Tapi dina bahasa Sunda dengekeun. Amir dititah ku inung bapana memberi rokok ke warung. Dirik-dik ini teh matak cek dewek bieu menira rageg anjing teh dupi rageg ka saha ka anjing ka anjing aing mah lain naon bisa anu kasinggung naon bisa anu kasinggung kasinggung peda aing nyebut anjing gampang lamun anu kasinggung peda nyebut anjing karimalikeun kapi naon sia ka anjing lain naon akang bisider akang jadi tewak terus diasupkeun kana obat terus dipaehan terus diduruk marukan aing ditewak diabuskeun kana obat diduruk di podaran gampang aing mah bikeun kai loba keneh nyieun deui we oleh omong si akang mah sapanjang aya material mah moal keung aing dangukeun kasep nah salah dewek ngomong kieu
Kumaha kitu? Dan cek kerasaan mah dewek teh ngomong ke berdasarkan data-data yang otentik, berdasarkan kenyataan, jeung dilindungi ku undang-undang, bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun negara jeung bangsa. Asa ulah anarkis we nya Kang. Asa ulah anarkis. Asa ulah ngaruksak di mana anarkis jeung ngaruksak ngajarah tadi dinya geus asup kana ranah pidana. Aing saukur nepikeun mah komo jeung bener. Dilindungi ku undang-undang. Leres. Tak aing mending molor gede-gede mah. Dah di dinya hadapkeun jendela Kang lah. Jang Akang lain amit-amit dari omongan-omongan si cepotnya. nya kumaha Amit-amit. nya gariha. Da kuring manggadenge dakwah-dakwah teh asa brai-brai di caangan, Sami Akang. asa di oboran, Sami nya teuing meureun ieu teh perwata kopea ieu teh kitu. rupina mah kitu Akang. Da geus ditawar 3 juta ieu kopea teh. Usaha Akang. Kudu gelo. Hei. Kalau mah duit tuh gelo eta. Matak geus kieu majang lamun teu salat sawaktu teh asa boga hutang. Sami Akang. Matak ku ngapoe we ka masjid, Salat Akang. ngiring ngecas. Hei. Ieu mah je. Ya salat atuh naon deui make jeung nanya sia teh. Dangukeun. Ari jelema mah kumaha syariat. Syariat kumata. Panjang irungna, panjang pamikiranana. Eta Si cepot mampan ngaranna ge sastra jingga. ai sastra. Ari sastra eta tulisan, Jingga. ari jingga teh beureum, ari beureum teh simul tina hawa nafsu, mata kitu we gariha. Nya ngomongna teh nya. Ngomongna teh gariha nya. Da sabenerna majang, Kumaha lamun dipikir-pikir mah heureuy kiraha angeusna atuh ieu nagara lamun urang goreng hate we ka batur nya. Rek kiraha angeusna ieu nagara ieu mah datang ieu dieuneuk-euneuk kurunyung itu dihujat datang ieu dieuneuk-euneuk buat teuing manehna dijieun pamimpin rieurna moal teu kitu nya. Da teu gampang jadi pamimpin teh. Sabenerna mah gampang lamun urang ieu nagara hayang ayem tentrem, gampang jalan kaluarna. Kumaha Kang? Kari introspeksi diri. Mata. Timimiti pupucuk pamimpin luhurna nepi ka rakyat kabeh kudu introspeksi diri sabab naon sekaterangan moal pati-pati pangeran nurunkeun azab di daerah lamun eta di daerah eueun iman tur takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Wah, leres. Leres Kang. Pangaruh kopea Eta beres. eta kuring mah dideweun harapeun janela jangan Ini bari nulis. dari nuliskeun bisa aya ayat-ayat anu anyar. Nya sakinya Kang. Saha di luar teh guntreng Semar punana painten sun ai naha ka dieu atuna sanes piwarang kelebet sawios eta mah di luar agan Dah nya aku aja. Puluh tuh. Nolol na jandela tuh jengkeng gitu. geuleuh naon ngewaku naon Bapak aing ka aing Kumaha kitu Kang? manehna mengeunah ti pacamat teh ti Bapak Irwan Sele cau. aya selecau Oh, ranginang yo itu. walu itu ngadahar wajit jeung kalerna dileg-leg Manya teuing Akang. lain aya kitu kaingetan ka anak kana janela ngalungan jang teh keris laing eueuh Nya banyak. lamun lain ka bapa ditengor wae Doraka kakolot teh. nah mun babuk kitu leuh jang Ya wakeun. ta eta ilmu adieu teh katilu ilmu hikmah ari ilmu hikmah teh ilmu anu mangpaat di dunya tepi ka akhirat ti lahir nepi ka batin Leres. jadi cinekna anjeun ngabut teh ulangan saukur dina syariat tungkul Eta ulah kudu tembus kana hakikatna semuhun. timbalan anu kaopat ilmu sumerah ciri-ciri jalma anu geus mebanda ilmu sumerah tawakal kana segala hal perkara anu datang ka hadiroh Allah Subhanahu wa taala. Di mana datang hade prak anjeun geura syukur, di mana datang goreng prak anjeun geura sobar, sabab hakikatna hade goreng untung rugi tetep datang nanti Allah kene. Loh, leres. Timbalan eyang hatur nuhun sami-sami ngem.
bisi kaleuwihan ieu teh aya naon hidup pangna datang ka dieu teh kaula teh sakacana ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan ka yang nu parantos masihan piwedang ka kaula bakal dijantenkeun jimat parepeh pamatri kana ati mampenghirup eyang timalan salterasna kaula teh ka dieu teh bade laporan yang laporan naon ti sakawit panginten pasualan ngeunaan nagara Astinapura saparantosna dikantun kupun bapa nyata Bapa Pandu Dewanata Kangjeng Rama Suwargi apa nagara Astina teh dititipkeun nyata ka ua Prabu Dastarata nya tah hakikatna mah kaula Pandawa teh aya haknya atas sabelah nagara Astina nya dinten kamari naon teh Kakang Bima nagih janji ka Astina Bima nagih janji ka Duryudana timalan janji nagara Astina timalan kumaha yang teu dibikeunnya pasti yang bakal kagungan prasangka eta bener teu dibikeun jauh tina panyangka eyang naon tebih tina panyangki sadayana wireh nagara Astina teh dipasrahkeun ka Pandawa yang nagara Astina dibikeun ka Pandawa timalan sanes sabelah tapi sadayana tuh nu mata kulah waka goreng sangka ka batur teh ulah suudon ka batur teh geuning salila ieu sanajan Kurawa geuleuh ka Pandawa buktina mah eta bager geuning nagara Amarta dibikeun nagara Astina dibikeun ka Pandawa bagja kasih timalan yang jigana Yudhistira sakedeung dibakar jadi raja timalan leres agan taina teh Kakang Bima teh nuju angkat jadi nu nagih teh Bima timalan nanging ayeuna teh Kakang Bima teh nuju angkat ka mana nyaeta ngalaksanakeun syarat kanggo dipasikeunana ieu nagara Astina nah make syarat aya syaratna yang kanggo gegentos Kurawa saparantosna eta nagara Astina ku kaula menta ganti tanah di mana nyaeta Kakang Bima teh dipiwara ngababad hiji leuweung timalan kanggo gentosna para Kurawa leuweung mana nyaeta anu katelah alas Amer eyang ujar menang dedengian ti alas Amer timala meneng Gusti patengnya tinira wis ujar meneng Gusti patengnya tinira Hatinira lirik kalimpu dan mega budara aworan mega putih wala salin sumabda salin sumabda begawan abiasa petenawang sulmarganipun peteng penggali bari jeung kaget kaya anana wireh ieu Bima bade ngababad alas Amer
margi ieu leuweung lain leuweung samanea ieu leuweung ti leuweung gonggong simagonggong itu jaring carita ieu teh syarat teh saha anu nyieun anu ngadamel teh nyaeta kasepuhan guru dorna coba si eta deui jadi ayeuna teh Bima teh keur naik tengah juk-juk alas Amr Arjuna bejaan Bima balik deui maksudna kumaha bejaan Bima balik deui ka dieu tong tulus ngapapad alas Amr Kakang Semar ieu nun atuna lain bejaan kawas lain kolot wae da teu naroskeun agang ieu teh naon kaula teh teu ngartos eyang pokona balik dewe susu Bima teh balik deui da parantos tebih kitu eyang wartoskeun ieu teh naon yang Gusti numur bengala sing horeng kunawa teh tetep julid ka Panawa naon yang Arjuna kumaha yang anjeun apal alas Amr nguping di kakara ye lamun anjeun hayang apal eta leuweung teh lain leuweung samanea eta leuweung teh leuweung gonggong simagonggong hiji leuweung grot hiji leuweung angker leuweung sanget tempatna dedemit tempatna siluman silemin saolah-olah lanceuk maneh diparapkeun ka eta leuweung ya lamun anjeun hayang apa tong boro aya manusia asup ka inya aya manuk ti tatangga leuweung ngahaja ngaliwat ka leuweung Amr ngadak-adak ti kubrag paeh sakaligus komo jelema komo Bima diparapkeun ka dedemit ai aya anak ya kunaon bapak aing ngejerit ya Kang itu kunaon eta mau anu mencet gitu ya Kang dedengean teh eta leuweung ti leuweung angker cenah alah mangeuning juragan Bima geus jauh deui aduh silakan nah Kurawa geuleuh we geuleuh teu nyangkanya Kang heeh dedengean teh dititah ku dorna lamun panggih jeung dorna panco jeung kencana aing yang ya moal kuat sanajan Bima gagah sakti oge asup kata leuweung sarua jeung oray nyamperkeun paneungeul eta teh leuweung geuledegan leuweung gonggong simagonggong loba siluman silemin loba dedemit wayahna ini susul Bima titah balik deui bejaan inung maneh Kuntina Librata bejaan ieu kajadian cenah ngadoa supaya Bima balik deui sabab bahaya eta leuweung angker eyang ting baheula can pernah kulampreng ka eta leuweung loba beja jeung loba kanyataan sato lian anu asup ka ieu teh balik di pararaeh kabeh aduh iya kedah kumaha kaula Kakang Semarna teh di bejaan jadi si Mabdi ge terang ayeuna atuna lain wartosan aya apa mah apa anjing si Mabdi mah teh terang ka mana angkatna ih aki-aki teh kumaha wayahna Arjuna susul Bima susul bahaya hancur Bima timalan yang jig gra init braga lumapat cukra maku timalan yang rampung daud tutas pangandika katigas kantun pinara bra amit yang lugan niraya lumunur wiwit tinilayang rana lugan niraya lumunur wiwit tinilayang rana nilayang rana Kakang Semar tenaha da teu wawartos ka jisim abdi adan
terang jisim abdi makana urusan ieu abdi TKD teh nyampeun teh ngantereung ku ngajajah pungku geuningan sing horeng si mana horeng rajana amoeng Gusti nu agung di jalan tengah dongeng wayahna aping jaring incu kaula pangapingkeun pangjaringkeun incu kula nyaho sorangan eta leuweung luar biasa bejaan Bima cenah mulang deui uning aku anjeun panginten sepuh naon Juragan Bima upami parantos janji pangapunten cadu mungku karam dempak dah bolai tina janjina ya da ieu mah picilakan ya mudah-mudahan tiasa kaolo ku jisim abdi mudah-mudahan tiasa kaolo ku jisim abdi Juragan Bima tiasa mulih deui ka dieu buru-buru Semar buru tetega aing ningali pincu panawa pararaeh di alas hamber timalan mangga sepuh nit Semar timalan permios sagan permios bukan nilai lumunur wiwit nilai yang rana wiwit nilai yang rana permios tagan beras Badranaya mudah-mudahan tuang putra aya dina makbiroh numur bengalam amin amin Semar mi HP incu kula sae mangga permios tagan dulu itu Gusti numur bengalam tersangka dorna rapi gemelan jika nu heueuh nya ahrek mikeun nagara Astinapura padahal eusina marapkeun incu aing kadedemit ti alas hamber tuh nilai lumunur wiwit nilai yang rana wiwit nilai yang rana mudah-mudahan Kakang Bima bisa kaolo bisa mulang deh kaula beki hariwang Kakang Semar iya nun tadi Kang iya anak kaya anak balut sisip sabadana kepiranai siang rumpuyu patunaha Kakang Semar teh aya apa mata leuweung sanes wawartos apaan terang ya nama jisim abdi teh terang pan salira teh acan wawartos ke jisim abdi saja jalan ya pan teu ngobrol pasoalan ieu timalan hampura Kang tapi ieu teh bener eta teh leuweung teh sangat saurna mah kitu agan Kakang Semar teh acan kantos kadinya teh acan ngan saurna mah kitu aduh Kang wayahna bantuan kaula supaya Kakang Bima bisa balik deui sae mangga Kang ayo Kang mangga loh rumpuyu gitu anu bingung teu wawartos Kakang jeung Ibu Kunti Nalibrata kedah kumaha kaula wawartosna nya dugikeun we saudratna nanging panginten kedah tingali situasi sareng kondisina pilih tuang ibu nuju kumaha nyase we ngawartosanana timalan Kang
ayo mangga kira-kira nakang lamun kakang Bima asukannya bakal salamet moal duka urang mati ngadung we mudah-mudahan juragan Bima salamet salamina manjing rahmat pitulung umur bengalam amin Kang ayo mangga wayahna bejaan baru dakang asna jing adawala urang langsung ke kangjeng ibu langsung ke nyusul kakang Bima sae mangga Kang mangga aya naon deui agan aya pikir saya naon deui agan teh Kakang Semar iya nun wayahna bantuan kaula Kakang Semar mangga jisim abdi bade ngabantosan salira agan syukur bagja kamayangan Kakang Semar banar nangka badana ya panginten aduh poho Kang pang mantosankeun kaula we mantosan naon ngagali sumur sabab jigana mualila di bulan hareupeut teh halodo panjang Kakang Semar mangga sumur palih mana umamane di mana we ayana paingan Arjuna bau lalai nyata we si balebug sabab dina waktu hapunten Bapak goblok tapi bina teuing sadan panas aing dedepaan paingan lila-lila Arjuna sia kuku sukuna jiga keong tapi bina teuing sate Bapak ampun nahaun sate tapi bina teuing sate Bapak ampun Bapak terido aina aya anak Bapak naon sia belegug sia mah anak tere aing sia mah anak durhaka Bapak jore kehel dulu durhaka tikolot dadakan kontan ya Kang nya dibayar kontan didodok durhaka tikolot mah naudzubillah summa naudzubillah lu wah nu mata kade lu ulah campelak kanu jadi kolot ulah campelak kanu jadi bapak komo kanu jadi inung wah pangeran mereka hampura kaita jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana nya komo kanu jadi indung lo indung ngakandung 8 bulan melendung tapi indung henteu punung sanajan nyerina kalangkung-langkung dageus takdir tinu agung sanajan anak rungsing indung tala ieu pusing matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu nu matak upami indung urang aya keneh mulyakeun bungahkeun nya sabab perjuangan nu jadi indung teh wala timimiti nyiram nepi ka 7 bulan nepi ka 8 bulan komo 8 bulan mah tinggali nu jadi indung nyangigir nyeri nang karak eungap nang kuban mah teu bisa nya cukup nyiksa ka indung sakitu henteu
Bro tengah juru disebut lagi ngajuru juruna maut guyang getih nu jadi inung kesang badag kesang lemut ngaluarkeun jabang bayi nepi karangsak bobogaan ngaluarkeun jabang bayi borosot jabang bayi amek eta inung pada bobogaan rangsak henteu nu aya mah eta orok dipangku dirawu dinangna dinengne bari syukur ka numur beng alam dikasep-kasep digelis-gelis lamun awewe nya nya nu jadi inung teh kitu leuh tatangga ngaralongok nu jauh tunuk nu angang datang ningali orok tatangga oge hareupeun inung bapana mama wani ngahina anak orok leuh sadajan orokna goreng patut oge moal pasti hareupeun inung nama udu ece ieu budak teh pikasepeun ieu budak teh pigeulieun meni bangir budak teh ece ini teu imah eta orok di jalan teh sirih harewos budakna hidung budakna pegek naon cing hareupeun inung bapana teu wani sabab lebur ku kanyah indung jeung janganah bapa nu matak sok mulyakeun nu jadi indung teh bapa ibu ade upami para aya keneh mulyakeun senangkeun nu jadi indung teh ulah sakali-kali ngareutan hate nu jadi indung bahaya cenah seuri indung teh ku seuri bahagia ka urang pomo seurina indung kulantaran kasolehan urang wah seurina indung moal aya kaendahan di alam dunia lintang ti seurina indung kulantaran urang hirup soleh tur soleha nya nu mata kade ade teh ulang campelak anu jadi indung ulah ceuk katerangan boro-boro campelak ngaleuwihan basa kanu jadi indung geus doraka nya lamun disauran kudu jadi indung ade ka dieu mangga ma sahanapeun ulah ade ka dieu mangga kade bisi nyinggung manahna sabab naon doraka ti indung jeung ti bapa dangukeun lamun dilemur kai ranu dileuweung kai dangdeur dipake pangeret bingkang dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluweung anu niup hirup lir cara gamparan awak ditincak beheung dicekek paling untung mangih kokotor naudzubillah summa naudzubillah matak sok upami aya kene sakali-kali macana ka restoran cenah milih tuangeun luyu jeung kemampuan urang nya huapan nu jadi inung teh sakali-kali mah huapan bayangkeun perjuangan inung ngalahirkeun urang ngurus urang 2 tahun apanan urang teh ngagaclek nyusu kanu jadi inung leungit ka era nu jadi inung dina angkot oge burahol nya geus eueuh ka era kulantaran urang komo bapana mah indungna keur nyusuan budak bapana cileumeut teh kieu eta bapana amek susu disorok ku orok nya seuri we cobaan susuna disorok ku tukang ojek beureun teu ngadek mah sia nya nu matak sok mulyakeun nu jadi inung upami aparantos teu aya sering sumpingan jaroh kapajaratanana atawa doakeun sam geus salat 5 waktu teh teu pira 5 kali sapoe nya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira teu hese nya ponok dengan nyita waktu tapi manfaatna gede sok mulyakeun nu jadi indung mulyakeun sabab lamun hayang menang kahormatan heureuh menang kamulyaan hirup di dunia jeung akhirat mulyakeun indung sanajan urang salat 5 waktu teu eureun tahajud teu eureun ngapeuting barang bere ka sasama tapi nyinggung kalpuna jadi indung hancur amal urang deuleu eueuh nanaonan lebur lamun urang teu sopan kanu jadi indung naudzubillah summa
Oh gitu sok na pikiran si lain teh bayangkeun inung banget inung pamenteuk nu jadi inung sakali-kali mah bayangkeun keripuhna ngakot-ngakot urang ngais-ngais urang dug hulupet nyawa nu jadi inungnya heeh lumatak sok mulyakeun ya alhamdulillah ieu teh di lapang kantor kecamatan Wanarja nya Kabupaten Cilacap Jawa Tengah ku apukahna desa sakecamatan Wanarja anu disepuhan ku Bapak Irwan Arianto SSTP MSI Bapak Camat Wanarja dina raraga milangkala hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-80 tingkat kecamatan Wanarja Dirgahayu Indonesia sakali merdeka tetap merdeka. Mudah-mudahan atuh negara urang anu cingengal cager damang Ya, anu kiwarik nuju teh damang Ibu Pertiwi teh laras. ulah nepi ka ngaluarkeun di Cimata Ibu Pertiwi teh nya mudah-mudahan waluya sabehara-sabehari negara urang cing sadar para pamimpina cing sadar para pamimpina cing sadar masyarakatna yuk urang manunggal deui sahak jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna nya urang silih elingan silih wasiatan ku hakna nya alhamdulillah diletuo sumping di mana-mana Bapak Dan Ramil oge aya Bapak Kapten Infanteri Setiono Atuh Kapolsek Wanarja Bapak AKP Jarkoni sarjana hukum Kades Tarisi aya Bapak Jasimin Kades Malabar Bapak Daniel Salim Rosidi Bapak Kades Adi Mulya Tetem Bapak Masdin Bapak Kades Bantar Bapak Jakaria Ansor Bapak Kades Sigintung Bimo Suci Haryadi Bapak Kades Cilongkrang Bapak Endang Wahyu Sudarman Putra Bapak Kades Jambu Bapak Karso Bapak Kades Madura Bapak Nur Sidik Bapak Kades Madusari Bapak Sukaryanto Bapak Kades Majingkak Bapak Tarsam Bapak Kades Palugon Bapak Tasja Al Suryana Bapak Kades Purwasari Bapak Gradi Grifandi Delivi SSTP Bapak Kades Sida Mulia Bapak Suwarno Bapak Kades Tambak Sari Bapak Eko Widianto SPD Bapak Kades Wanarja Bapak Juhana aya Bapak Kades Limbangan Bapak Harsono alhamdulillah tua seueur pisan teu simpatisan teh Bapak Topan aya Bapak Topan Kang nyawer eta weh oh ieu teh wargina dalang almarhum dalang Riswa alhamdulillah tidak yeuh luhur nuhun Kang Bapak Topan atuh Bapak Karsono ti KR Jaya Motor Singkup Abah Daryo di Malabar dalang cilik Cepibas aya Kang Tatang kru Starta TV Group dulu alhamdulillah atuh simpatisan pencinta seni Sunda wayang golek Ananam di Banjar Abah Didu Mama Cici wasiat aya dulu itu kasepuhan Inung Salarea Bapak Suryadi Kades Daya Luhur GSBS Cikarang Bos Datuk Kang Udin sareng reng-rengan ti pada herang atuh anu dina YouTube ayeuna aya 8.600 jalmi anu nongton langsung Bos Uje Gemoy Haji Robi Guru Taslim Bos Roni Amalatak Bos Aprol Haji Sutisna Panembangan alhamdulillah dulu Kang Pak Haji Yayan aya ti DPR saha Pak Dewan Pak Haji Yayan Bapak Haji Yayan Pak Haji Yayan oh Pak Haji Yayan di DPR alhamdulillah atuh Kang Tatang ti kru Starta TV Group
Siling apa ya? Naon, Kang? Setarta TV Group. Setarta TV Group teh merupakan jaringan televisi lokal yang menyajikan konten musik, hiburan, budaya, dan program kesehatan. Cakupan wilayah siaranana teh meliputi Cirebon, Majalengka, Sumedang, Cianjur, Malang, dan Bandung. Starta TV Group teh terdiri dari beberapa pilihan channel yang bisa dinikmati masyarakat, diantaranya Caruban TV, Setara TV Majalengka, Setara TV Malang, Setara TV Cianjur, dan Setara TV Bandung. Setara TV memberikan kemudahan bagi siapapun untuk dapat menonton TV dari mana saja, karena tidak hanya bisa dinikmati di rumah. Channel Setara TV juga bisa diakses melalui live streaming di aplikasi yang bisa didapatkan di Play Store atau App Store. Nama aplikasinya nyata Caruban TV, Setara TV, Setara TV Cianjur, Setara TV Malang, dan Setara TV Bandung. Setara TV Group menjadi platform hiburan digital di mana penonton dan penyiar TV bisa berinteraksi langsung melalui fitur chat, telepon, bahkan video call. Sebagai bentuk komitmen, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap regulasi hak cipta, Setara TV Group telah resmi terakreditasi oleh LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Hal ini menegaskan bahwa setiap program ditayangkan tidak hanya menghibur, tetapi juga menghargai karya cipta seniman dan musisi Indonesia. Luar biasa. Starta TV, nonton wae, didinya wae. Aduh. Alhamdulillah. Aya meureun. Aya tuh. Yang urang ngadunga. Diawit